lemun jelema di urusan ruhani santren bisa kuari maca kitab, bisa nyurah ke kuari hayang ngalaksanakeun lah ye coba tauhid teh supaya karasa neangan guru batin ternyata ya beat urang sumpah setia akan mengikuti aturan-aturan batin disebut guruna mursyid. Urang lamun nyaritakeun gitu hese hayang boga guru mursyid atau urang hayang diaku sebagai murid. Guru mah aya bae satungtung encan kiamat mah aya bae moal kanyahoan guru mursyid ja bareng jeung urang dahar nginum ngobrol cuman batinna nu geus diurus. Contohna Abu Bakar Shibli di Baghdad seorang gubernur kadenge rakyatna ngaran Junaidil Baghdadi adalah ahli ruhani. Turun nyana seorang gubernur datang, Waalaikumsalam, dengan ketinggaliku kata kaburan kesombongan seorang gubernur. Calik, Ciki Junaid, maka aya naon ente ka dieu cek Syekh Junaid, cek Abu Bakar Shibli terang teu ka abdi. Waduh, keke saya abdi gubernur di tak tandana kenong tah kenong kadeule oh mohon cek saya Junaid kabeja kadayeuh ka teras ka ditu bahwa anjeun teh kiai ahli ruhani geus loba murid-murid anjeun nu laporan bahkan nu jadi oh mohon cek si Junaid aya naon Iya mah ka dieu ngahajabe hiji silaturahmi bari tumpang kaki teh gubernur atuh ngaranna bari edeg teh ngarokona boga make kenca supaya cingcingna kadeuleu erlojena kadeuleu geus kikieu oh make cingcingna ge lain hiji opat aduh masyaallah dengan penuh kebanggaannya seorang gubernur jelema nu haladir dirinya ge teu nyaman aya gubernur teh anu biasa ngobrol ngeunaheun jeung Ki Junaid aya Abu Bakar Shibli dirinya teh teu nyaman rasa kaganggu tapi tetep bae lantaran penggede. Kasimpulanna setelah ngobrol ngaler ngidul ditanya maksud aya naon ka dieu nu sabenerna kahiji hayang silaturahim nomor kaduana abdi rek guguru Ceki Junaid teu kudu guguru ka abdi lah neangan guru nu sejen bae henteu abdi